Hampurasun barudak, tepang di sarang teh iya dina acara Caki, carita kitab suci. Dinten ieu urang sasarengan nyakseni hiji carita deui nyaeta carita jalmi anu dirobih sifatna ku kawasa Gusti. Yuk urang sakseni. Di Yeriho aya jelema anu ngaranna Sakius. Manehna teh kepala tukang nagih pajeg. Jelemana beunghar ngan hanjakal pendek pisan. Manehna hayang ningal kawas kumaha ari Yesus teh, tapi kahalangan ku jelema rea. Sakius boga akal, gewat lumpat miheulaan. Terekel manehna naik kana tangkal, mapag Yesus anu sakedap di ngalangkung kadinya. Harita Yesus ngalangkung ka handapeun tangkal anu keur ditaekan ku Sakius. Yesus tanggah bari nyarios ka Sakius. Turun Sakius, poe ieu kami rek mondok di imah anjeun. Gancang Sakius tuturubun turun ngabageakeun Yesus. Pinuh ku kabungah. Ti harita Sakius jadi beda. Peutingna waktu keur dahar sareng Yesus, Sakius nyarita, pakaya kuring satengahna bakal dihibahkeun kanu mariskin. Sing saha anu ngarasa katipu ku kuring bakal dipulangkeun opati keleunana. Tadi urang parantos nyaksian carita kitab sucina. Nah, urang ge kedah diajar supados urang tiasa robih tina kabiasaan-kabiasaan hirup anu awon. Yuk urang robih sasarengan. Ayeuna mah dugi ka dieu heula nya caritana. Engke aya carita deui nu sanesna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah sobat Caki.